Jadi dinten ieu abdi bade ngevlog kegiatan abdi selama audisi di Bandung. Jadi awalna abdi teh angkat di kosan teteh abdi tabuh 3 subuh. Teras abdi tepi ka Eldorado di Bandung teh nyaeta tabuh 4 subuh. Abdi sarapan sareng make up di mobil. Nah di tabuh 6 subuh teh antrian atos dibuka. Abdi antri di panghareupna. Teras abdi nungguan bari calik di taneuh nepi ka jam 8. Antrianana panjang pisan. Teras abdi nyanyi-nyanyi sareng rerencangan anyar abdi. Abdi oge popotoan sareng rerencangan abdi. Di tabuh 8, abdi asup ka lapangan Gedung Eldorado. Teras urang sadayana nyanyi-nyanyi di panggung. Sudah lama beta ingin menjadi idola. Sekarang waktunya Bandung untuk suara. Mari Bung jadi juara. Ngantri pisan. Teras tabuh 10:30 abdi asup ka gedungna. Teras abdi ngantri deui. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Sambil nungguan, aya bebaraha hiburan anu ditampilkeun di panggung. Jupiter and Mars. Teras abdi sakelompok dititah calik di kursi tunggu. Teu lami abdi sakelompok dititah nungguan di hareupeun bus juri. Dina bus juri abdi dititah nyanyikeun 2 lagu. Saatos abdi nyanyi, abdi dibikeun kartu Indonesian Idol anu warna biru. Anu hartina nyaeta abdi teu acan lolos. Dinten ieu mangrupa momen anu bersejarah kanggo abdi. Sanajan teu meunang, abdi tetep bungah lantaran abdi bisa jadi bagian dari acara Indonesian Idol anu diadakeun di Bandung. Vlog dinten ieu abdi tamatkeun heula. Leuwih atawa kurangna dihapunten. Hatur nuhun anu atos nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.